Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana tepang deui sareng ibu ya. Dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana? Daramang. Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna urang bakal medar ngalajengkeun drama ya. Anu ayeuna nyaeta perkawis Gending Karesmen. Kumaha? Parantos siap? Yuk urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Gending Karesmen. Materi pengajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi unsur-unsur teks drama dengan memperhatikan bentuk dan struktur teks, unsur, serta aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.5 mendemonstrasikan adegan drama dengan memperhatikan penghayatan, ekspresi, gestur, dan lagu kalimat yang tepat. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami naskah drama dan unsur-unsurnya, serta dapat memperagakan adegan drama sederhana di depan kelas. Naon ari Gending Karesmen? Gending Karesmen teh drama anu paguneman palakuna digurit dina wangun tembang atawa kawih. Nu matak palaku dina Gending Karesmen mah salianti kudu apal dialogna teh, kudu bisa nembangkeun atawa ngawihkeunana deui. Jadi lain ngan saukur ngomong jeung pepeta saperti main drama atawa sandiwara. Kiwari mah geus carang pintonan Gending Karesmen teh. Teu kawas dina taun 1860-an nepi ka taun 1870-an mah seueur keneh pintonan Gending Karesmen. Artos, lajengkeun ya. Naon we contoh judul Gending Karesmen jeung saha pangarangna? Anu kahiji, Raden Kartabrata. Ngarang Lutung Kasarung. Anu kadua, Sayudi. Sami judulna Lutung Kasarung. Nu katilu, Raden Mahyar Angga Kusuma Dinata. Ngarang Sarkam Sarkim. Nu kaopat, R. Memed Sastra Hadi Prawira. Ngarang Sempalan Babad Cikundul. Anu kalima, D. Surya Saputra. Ngarang Panji Wulung. Anu kagenep aya M. A. Salmun. Ngarang Lenggang Kancana. Ken Tambunan, Munding Layadi Kusuma, sareng Arya Jalak Harupat. Anu katujuh, RTA Sunaria. Ngarang Lutung Kasarung sareng Sangkuriang. Anu kadalapan, Wahyu Wibisana. Ngarang Galunggung Ngadeg Tumenggung, Munding Laya Sabalangit, Si Ujang jeung Doraemon, sarta Geber-geber Hihid Aing. Anu kasalapan, RAF. Ngarang Yaumal Kiamah sareng Perang Hiji Sawal di Jero Kubur. Anu kasapuluh, R. Hidayat Suryalaga. Ngarang Purbasari Ayuwangi. Anu ka-11, Koko Koswara. Ngarang Sikabayan. Anu ka-12 aya Nano S.
ngarang Pahlawan Samudra. Tah eta judul-judul naskah Gending Karesmen sareng pangarangna. Hartos lajengkeun ya. Ayeuna ku ibu bakal dipedar contoh naskah Gending Karesmen sarta cara nepikeun dialogna. Anu tadi teh janten benten sareng drama atau sandiwara anu ukur dipagunemkeun ya antawis silih tempas para palakuna. Tapi dina Gending Karesmen mah dialogna gunemanana didugikeunana dina wangun tembang atanapi kawih. Ngartos? Ayeuna nu bakal didugikeun nyaeta naskah Gending Karesmen Geber-geber hihid aing karangan Wahyu Wibisana. Yuk urang Bandungan sasarengan. Geber-geber hihid aing tatangkalan narembongan nepi kabreh kaayaan di leuweung gerotan. Tangkal mala suren puspa rejeng pingku tangkal mindi jeung karembi loa kiara jeung tisuk kupa jalau rahuni jaradi di leuweung ganggong ku manusa langka kasabaka asruk wantu-wantu tempat rumpil panonoban bagong maung lutung oa jeung surili matak paur mun pasanggrok. Tah eta dina wangun pupuh magatru. Nembe anu ku ibu dicontohkeun nyaeta cara nembang pupuh magatru. Eusina tadi nyaritakeun kaayaan dina naskah Gending Karesmen Geber-geber hihid aing. Ngartos? Lajengkeun ya. Lebah dieu dulur telangitan dirungkup angkeb dangdaunan di leuweung gerotan kalebah dieu cahya surya tetembus beus dina taneuh tetuus-tuus kalebah dieu ringkang manusa teu aya iwal rupa-rupa sato nurea di alas banda wasa. Tah eta didugikeunana dina wangun sajak. Ngartos? Lajengkeun. Dua budak hiji awewe hiji lalaki daratang kadinya kasarung. Kasarung teh hartosna tersesat ya dina bahasa Indonesia mah. Lajengkeun. Dua budak nu pahatu lalis teungah leuweung ganggong adi lanceuk lalaki awewe keur kasarung aduh dedeh teuing henteu bisa balik lempang silih tungtun nu awewe cerik jeung ngaleungis pegat
pegat ngomong. Aduh akang, ieu kuring capek. Nakah mana jalan gesan balik. Masing sabar nyai. Engke gekatimu. Tah eta dina wangun pupuh mijil. Cek budak awewe. Akang, geus jauh urang lempang. Di mana ayeuna urang? Budak lalaki nembalan. Di dunya keneh. Di dunya keneh. Lain di tempat nini anteh. Hayu nyai, ambeh tereh. Budak awewe. Akang, akang, kuring lapar. Hayang barang dahar. Di mana sugan aya kejo bear? Tah kitu cutatan tina gending karesmen geber-geber hihid aing. Caritana masih kene panjang ya. Insyaallah dina hiji waktos upami urang parantos tatap muka, urang tiasa nengetan sarta mintonkeun gending karesmen geber-geber hihid aing. Janten ieu gending karesmen teh karangan saha tadi? Laras Wahyu Wibisana. Hartos sadayana bentenan drama sareng gending karesmen? Iya, pinter. Lajengkeun ya. Terus dugi kana pancen latihannya. Naon pancenanya? Dina pancen ayeuna pek hidep nyieun guneman singget. Monoloh, janten nyarita sorangan. Ya, nyarita sorangan tuluy ragakeun. Peragakan. Pek pilih salah sahiji saperti situasi dihandap. Aya 3 pilihanana. Pilih salah sahiji. Bade janten tokoh A, tokoh B, atanapi tokoh dina poin C. Upami milih anu A, berarti petakeun mun hidup jadi saurang budak pahatulalis. Pahatulalis teh hartosna teh yatim piatu. Anu tunggara inget ka Ibu Rama sok ngalawan ka anjeuna. Ceurik sorangan bari handeueul hayang menta dihampura. Hartosnya janten merankeun tokoh budak yatim piatu anu ngaraos handeueul. Ibu Ramana parantos kantunkeun ya. Osok ngalawan ya. Osok bader gitu kan ngalawan ka sepuh. Upami anu kadua anu B, petakeun jadi saurang indung upami istri atanapi jadi saurang bapa upami pamegat ya. Anu keheul kulantaran kalakuan anakna. Anu kedul diajar sarta sok ngalawan ka kolot. Janten hidup janten saurang ibu atanapi saurang bapa. Eukeur nyeuselan putrana. Hartos sadayana? Iya. Upami anu C mah petakeun seurinya kakak. Lantaran ningali aya kejadian lucu pisan. Tapi kada aya dialohan ya, saksanaos dialogna mung singget-singget wae. Ya, naskahna basajan wae gitu. Janten seurina kunaon? Janten alasanna naon? Hartos sadayana? Ya. Teras laporanana direkam jadi video singget. Durasin teu kedah panjang-panjang, cekap 1 menit dugi ka 2 menit. Paling lami 2 menit. Cekap 1 menit oge. Tos sae pami 1 menit oge. Tuluy kintunkeun videona kana Google Classroom atanapi kana WhatsApp. Hartos sadayana? Iya.
Hatur nuhun wilujeng minamel pancen. Ibu miharep hidup sadayana tiasa ngarengsekeun pancena kalawan leres-leres. Sareng ibu oge hoyong ngadugikeun hidup sakedap deui bade ujian sakola. Sok diajar sing langkung suhud. Rupina sakitu wae pangajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten ibu hapunten bilih aya kalepatan. Sampurasun.